lamun jelema geus ngambe bau dunia teh bau dunia teh isin lamun dibongkelekeun hakikatna dunia urang teh bakal isin ku ari kieu aya hiji jelema di pasar kemudian nyana morosotkeun calana haju manehana nangising eta teh isin nu neuleuh kecuali parawan lain deui geus mah lain deui tempat denok aya hiji jelema morosotkeun calana di tengah-tengah halayak rame di pasar ngising nyana di dinya eta jelema kabeh embung neuleuh hiji embung neuleuh aya aurat nomor kadua aya kotoran nomor katilu pasti meungpeukan irung kabeh jelema teh karar itu kabeh meungpeukan irung embung neuleuh geus liwat malah disingkiran terasing eta jelema lamun morosotkeun calana aurat kadeuleu ngising di tengah-tengah jelema nu loba pasti jelema embung neuleuh bari meungpeukan irung jeung mata embung neuleuh ka aurat irung embung ngambe lantaran aya kotoran pasti nyingkir tah eta teh kos kitu teh mun urang dibukakeun hijab dunia leuwih ti kitu mun urang dibukakeun hijab teh dunia teh leuwih ti kitu pasti ngabiri-gidig urang da kana dunia teh embung jasa ijid jasa gila alabatan eta leuwihna tah lamun encan datang kadinya perasaan urang ieu sangkilang didut didangsak-dangsakeun sujud datang ka bahar hideung tarang hideung jasa tarang hideung sakumaha kareta api tetep bae moal ngeunaheun ibadah moal ngeunah satungtung encan nganggap dunia kos kitu